Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui alhamdulillah dinten ieu dinten Salasa kaping 21 Juli 2026 masih dina surat Al-Furqan ayat ka 72 na. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jeung ari jalma-jalma ibadur rahman anu takwa anu iman ka Allah sareng Rasulna. Tegasna hamba Allah anu Maha Rahman. La yashhaduna zurra, teu pernah jadi saksi zurra anu palsu. Jadi manehna mah jalma-jalma nu takwa mah nu ibadur rahman mah teu daekeun jadi saksi palsu, kajen dibayar sabaraha, kajen teu pikeun dipaehan ge moal daekeun jadi saksi kepalsuan. Jadi ongko nyaksian tapi saksi palsu, henteu dijieun-jieun. Jadi manehna mah hayang anu lurus, anu bener lamun jadi saksi teh sesuai jeung kejadianana. Jadi moal daekeun jadi saksi anu palsu saterasna. Wa idza jeung di mana-mana marru melalui atau melintasi atawa ngaliwat bilagwi kahiji tempat anu eukeur sia-sia sing cakakak keur gibah atanapi keur raramean we pokona mah hal-hal anu sia-sia manehanana marru berlalu we ngaliwat we kiroma bari ngajaga kahormatanana jeung kahormatan batur teu digeunggeureukkeun teu dihujatkeun bae da digeunggeureukkeun pipaseaeun manehna murru kiroma ngaliwat we bari kaayaan terhormat. Jadi jama-jama ibadur rahman mah teu geureuhankeun we keur sing cakakak keur lagwi keur kumaha wae ge di hiji tempat berlalu we bari penuh kiroma kumulia atau kehormatan. Saterasna walladzina jeung jalma-jalma idza dukiru lamun di geuingkeun atawa di mana-mana diperingatkeun digeuingkeun bi ayati ku ayat-ayat Allah rabbihim pangeranana itu jalma-jalma lam yakhiru manehanana teu tersungkur teu diam langsung ngorejat ngalaksanakeun parentah alaiha kana eta aturan summan manehanana teu dungu atawa teu tuli wa umyanan jeung manehanana teu buta. Jadi langsung mengindahkeun naon nu perintahkeun ku Allah jeung Rasulna henteu diengkekeun henteu diam langsung dikerjakeun setiap kali perintah ti Allah Subhanahu wa taala sareng Rasulna. Saterasna walladzina yaquluna jeung jama-jama ibadur rahman nyata hamba Allah anu Maha Rahman yaquluna maranehanana nyarita atau ngadoa ke Allah Subhanahu wa taala Rabbana duh pangeran abdi sadayana hablana anugerahkeun ka abdi sadayana min azwajina ti pasangan-pasangan abdi sadayana ti istri-istri abdi sadayana kaum muslimin wal muslimat wa dzurriyyatina jeung ti keturunan abdi sadaya ti duriah abdi sadaya qurrata ayuni sebagai penyejuk mata penyejuk soca penyejuk pandangan. Jadi nyuhunkeun ka Allah teh turunan urang teh anu penyejuk hate penyejuk pandangan nu soleh nu solehah anu seger katinggalna teh balalager penyejuk mata qurrata ayuni sehingga nyejukeun kana hatena oge. Saterasna waj'alna jeung jadikeun pikeun abdi sadayana lil muttaqina pikeun jalma-jalma anu takwa imaman sebagai pemimpin sebagai pelindung atau sebagai raja. Jadi urang teh mohon ka Allah dijadikeun pemimpin urang teh jalmi anu takwa, jalmi anu soleh, jalmi anu jujur,
jami anu bisa imama jadi imam urang sadayana. Teu aya sanes pamenta urang sadayana nyaeta anugerahkeun ka urang sadayana min tina istri urang sadayana dilahirkeun putra-putri anu soleh nu solehah wa dzurriyyatina jeung turunan abdi sadayana qurrata ayunin janten penyejuk hate, penyejuk pandangan, penyejuk mata. Waj'alna lil muttaqina jeung jadikeun ti pemimpin abdi sadayana imama seorang pemimpin anu tanggung jawab anu takwa. Barakallahu li wa lakum, mugi aya manfaatna insyaallah patepang di dinten enjing dina waktos anu sami. Shadaqallahul adzim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.